sareng Sastro Jabar midangkeun Sandiwara Radio dina bahasa Sunda. Ajian Runggah Geuning. Yelis, singkiat Nyai. Singkiat. Sang Hyang Yelis. Widi nak dirkeun Yelis, singkiat Nyai. urang Yelis, kedah singkiat Yelis. Singkiat. Baturai Yelis, singkiat Yelis. Yan Yelis, singkiat. Singkiat. sakit Nyai tong ngantunkeun akang Nyai. Akang teu tiasa hirup tanpa Nyai. Yelis. Sandiwara Radio Ajian Runggah Geuning, gambaran tina kaangkuhan, kabiadaban, angkara murka, sekaligus kaluhungan budi, pangorbanan jeung abadina rasa kaasih sapasang insan manusia. Saha deui anu bisa nglawan aing dina waktu ayeuna. Situmpang geus kojor, ayeuna kari maneh saki anu kudu parakat nyawa saki. Siap pikeun dan anjeun goma. Awas Kasaki Runggah Geuning. Naskah ditulis ku A. Suryana, teknik sareng montase ku A. Suryana, sutradara Prestiana AS, aransemen ADMS Orkestra. Sandiwara Radio Ajian Runggah Geuning didukung ku para palaku Prestiana AS, Tia Muhammad Iqbal, Deden Mustika, Ridwan Firdaus, Ulpina Willy, Iis Epia, Iis Ansor, Sri Mahe, Sulastri sareng anu sanesna. Dina edaran episode anu munggaran ieu ngabangtung jejer carios sariak kelayung di Tegalan Galeuh Pakuan.
Dina pedaran seri kagenep ieu didukung ku para palaku Ridwan Firdaus minangka Jang Lasim sareng Aki Barta, Sri Mahe minangka Nyi Marni, Deden Mustika minangka Si Tumpeng sareng budak anu ti kunclung, Iis Epia minangka Indung budak sareng Ma Epon, Ulpi Nawili minangka Nyi Elis, Prestiana AS minangka Jang Saki. Penata acara Giang Muhammad Iqbal Wilujeng ngadangukeun. Hei dulur, buru tulungan. Itu aya budak nu ti kunclung kana leuwih Cicurug. Alah sia, nah murang kali saha kitu Kang Lasim. Ya Jang Lasim, budak saha anu ti kunclung teh? Ari cenah mah budak Kang Idrus Aki. Ayo buru atuh Aki orang tulungan. Hayu Jang Lasim, hayu. Urang kudu buru-buru nulungan eta budak karunya. Nuhun hayu Aki, urang kedah saenggalan nulungan. Bila eta urang kalih teh kabujang leuseuh tanagina. Aya Nyi Marni geuning. Hayu beulis. Urang buru-buru ka Cicurug, urang buru-buru tulungan eta budak teh. Hayu Nyai, Nyai matong jauh-jauh ti Akinya. Mangga Ki, tapi ari Aki nah tiasa ngojai kitu Ki. Urusan ngojai mah keun we, engke ku barudak ngora Nyai gelis. Urang mah nonton bareng we. Siapa mau wanita itu? Nah hari ini diajarkan lagi. Aya Kang Tumpeng. Muhun hayu Kang Tumpeng, urang enggal ka Cicurug. Nya Jang Tumpeng, hayu buru mumpung cenah mah budak masih kana hirup. Ayeuna teu keroroesan minta tulung. Saha ieu teh? Teka tinggal ku Aki mah. Nah ieu teh jelema atawa diriwa. Boga banget manusia begitu. Waduh, ya aki-aki tapi kasebelum pisan. Tuh cara kawewe mani awas panuna teh. Ulunga elenge gumase pisan jika nu bogoh. Si gana lamun aya ucing make bondu, si aki mah bakal bogoh. Naon sia ngomong deh, sangeunahna teuing maneh teh kampret. Si aki masak itu gemani ambu. Atuh dah sia mah maneh sopan pisan ka kolot teh. Sia maneh teh timuruan ka dewe. Lain timuruan aki wing mah apanan wing teh ngarasa heran. Nah aya aki-aki tujuh mulut masih kena resep ka awewe. Pantesna ge ari geus aki-aki mah resepna teh kana injit embe apanan. Gandeng sia apanan we nyarita teh kurang aja sia diantep teh kadon beuki ngacapluk deuleu sia aing mah teu kawas maneh geus kolot ge aing mah masih kene seger beda jeung ilaing ngora kene boga beungeut siga cepaheun sia ka sebelah. Kunaon ieu teh lain buru-buru nulungan malahan teu we pas ya. Hayu buru Aki Jang Tumpeng. Apanan si Aki kan ngajak pas ya Kang Lasim. Nya hayu Kang Lasim, hayu Nyi Marni urang buru-buru ka Cicurug keun we antep aki-aki ieu mah sina di dieu sareng bogohan jeung engtong. Aduh, ieu si kehen. Aing mah mari asa hayang ngabebekeun ta kana sungutna. Nyakeun lah Aki, ulah dilayanan teuing atuh, mani saruana ieu mah. Waktu harita urang lembur guyur lantaran ngadenge aya budak anu ti kunclung ka leuwih Cicurug anu kacida jerona. Eta leuwih teh aya di hiji wahangan anu curug da kacida luhur jeung gede. Caina ngaburial jeung muir waktu eta cai curug niban kana cai jero leuwih. Di sabudeureun eta leuwih rentul ku babatuan anu garede
puguh we keur saurang budak mah jadi hese rek hanjat. Jelema lalaki, awewe, kolot, budak geus pada ngagimbung, tapi saurang geus can aya anu wani pikeun nulungan eta budak kulantaran keung ningali caina oge. Ari eta budak masih reroesan bari sasambat ka indung bapana. Nya ujang anake sing sabar dipangan kara batu sing pake ujang. Mak jeung bapak kedangan cara bikin nulungan ujang. Kudu kumaha atuh Jang Lasim, buru tulungan anak cici. Sugan saha kira-kirana anu wani tulung kana eta leuwih bikin nulungan anak Nya cici. cece kayak kuring geger mikir ya teh, kira-kira saha nu pinter ngojainya kuring mah rumasa tuani ari kudu terjun ke handap mah asa power jero pisan deh ieu leuwih teh. Cik dulur-dulur sugan saha nu wani terjun ka ieu leuwih pikeun nyalametkeun eta budak. Kang Lasim nanya saha cenah kira-kira wani nulungan apanan? Rek naon sia karbit jijikan ka dieu aing mah geus teu sudi ningali beungeut maneh teh. Ningkah sia tong ngadeukeutan Nyi Marni. Wani kuku si Aki mah apanan uing mah lain rek ngadeuketan Nyi Marni apanan tage tapi hayang bareng jeung Aki apanan. Apanan we sia ngomong teh teu sudi deuleu aing mah deukeut jeung maneh beungeut digajuri kuris kitu. Cia Aki ngaledek wae ka uing apanan ku uing dilebut Nyi Marnina apanan. Bontong cepeng segala sia ken gebugeran Nyi Marni jelema kitu mah. Tenang Aki, keun urang sintrek ku abdi Kang Tumpeng mah. Kan geus nyai geuris ngali nanggung ka gigireun Aki. Ulah deukeut-deukeut jeung sirem ateul. Waduh, apanan wani calat cipicang putri di kahyangan ngarinding sareng raja juri jurian. Jol selenteng we kibarta nyampeurkeun ka si Tumpeng bari peureupna mani buleud-buleud we tatan-tatan rek neungeul. Atuh kabeh panon jadi nuju ka eta dua jalma cul we budak anu ti kunculung mah. Kibarta katingali napasna mani ngahegak bakat ku abah. Naon sia kampret ngomong naon ni lain teh sugan kudu waras sia mah rasakeun ieu siat. Untung Kang Lasim ngahuit kibarta. Kunaon ieu teh nya batur keur bingung mikiran kumaha sarana nulungan budak. Ieu mah malahan teu we pas ya. Cik atuh malikir da geus karolot urang teh. Atuh da si Tumpeng na Jang Lasim ngoconan wae ka Aki. Cik pangwalahkeun geura Jang Lasim bebekeun da bibir anu jeblehna teh. Geus Aki lah, Aki cicing tong nyareus we. Tong saruana atuh Aki teh. Kitu apanan Aki saur Kang Lasim ge apanan Aki teh kedah ngajedong untung juga embe kur hayang boger. Kurang aja sia kampret kumawan sia ka aing nyebut me tuh Jang Lasim da siririwana ngahanakeun pisan ka Aki teh. Nya atos lah Aki tong belayanan wae atuh Aki jang tumpeng ge mani saruana deui. Aduh, aranjeun mah mani tega ka kuring teh. Lain kan nulungan, malahan temu we parere omong.
Kuring teh keur bingung, ieu teh kumaha cara nulungan budak. Mana bapana keur eueuh, keur nya bapak potong. Cik kumaha atuh Jang Lasim, cara nulungan budak acuh teh. Nya cece kuring ge keur mikir ieu teh. Pamirsa sadaya, lalakon ieu mangrupikeun carita fiksi anu teu aya hubunganana sareng sajarah. Bilih aya nu kasabit nami kasebat daerah atanapi kasindiran lakuning palampahan, hapunten anu kasuhun. Cik kumaha atuh Jang Lasim, cara nulungan budak acuh teh. Nya cece kuring ge keur mikir ieu teh kumaha carana ari tamang matos aya mang toha tos nyiapkeun dan anu jadi bingung teh saha wani ngagajeleng ka eta leuwih terus mengkeutkeun tamang ka eta budak ge ku sadaya urang tarik ka luhur. Nya sok kumaha oge carana Jang Lasim. Yang penting anak ece selamat. Pikir nulungan anak cucu. Bapak tulungan Jang Lasim. Siga lain lauk merenang, tapi buaya anu katinggal ku budak aja teh. Aduh, kudu kumaha atuh Jang Lasim. Namun anak cucu nepi kadihakan ku buaya. Ditanya kitu teh Mang Lasim nganukur bisa ngahuleng, bakat ku bingung da sakabeh ge ngarasa paur ari kudu ngagajeleng kana leuwih anu caina umpal-umpalan jeung muih mah.
geus lila ngahulang gorowok we manehna nanya ka sakabeh nu aya di dinya. Dulur-dulur cik sahan wani ngagajeng ka handap pikeun nulungan eta budak. Kabeh ge eueuh nu ngajawab. Kabeh ngabetem bangun anu sieun. Keur bingung-bingungna neangan cara nulungan budak. Nah, atuh teu disangka-sangka ngadadak jol celeng gejebur we Kibarta luncat ngagajeleng kana eta leuwih. Syat. Atuh kabeh maning ngarasa kaget ku wawanen Kibarta bari sarua rorwesan manehna nyobaan ngadeketan eta budak. Sanggeus kacepeng terus we eta budak teh ditalian jeung ditalarik ku jalma-jalma anu di luhur. Sanggeus budak salamat ayeuna giliran Kibarta anu ditarik ka luhur. Kabeh ngarasa bungah jeung muji-muji ka Kibarta. Kibarta menang pujian teh lain ngarasa bunga malah katingali beungeutna beureum bakat ku ambek. Saha sia tadi anu nyuntrungkeun aing kurang ajar sia pasti si kampret. Panul Kibarta mani burial buncelik bakat ku ambek kasih tumpeng. Si horeng manehna ngagajeleng ka leuwih teh kulantaran disuntrungkeun ku si tumpeng. Sarenteng manehna ngadeketan si tumpeng kan gaprot we si tumpeng disiksa. Sugan kudu diwaras sia mah rasakeun ye. Syat. Ampun Aki, tong nyiksa kuring Aki, ampun Aki. Sing karunya Aki ka kuring teh apanan kuring teh anak yatim piano boga suling-suling acan. Naon sia kampret ngomong naon lain teh rasakeun ye. Ampun Aki, kuring teh yatim piatu geus teu boga RT acan Aki. Gitu Nyi Elis caritana teh. Atuh barang hanjat teh teu anta parah. Ngan gamplang we jang tumpeng teh ditunggulan. Nah, atuh ari Kang Tumpeng aya-aya wae. Tapi hari tama jang tumpeng teh sapertos nu teu tiasa naon-naon nyai. Margi ku pantar aki-aki wae anjeunna teh teu walakaya. Tah eta panginten anu disabat elmu pare teh mak langkung jembar pangaweruh sifatna langkung tungkul. Tah laras nyai eta paribasa teh cocok pisan upami diharapkeun kana sifat jang tumpeng mah ngan edas we ku langgarna deui. Eta mah rupina parantos sifat anjeunna mak tos ngadarah daging janten sesah leungitna. Laras nyai gitu tapi dah sok sanaos gaduh sifat lengger tapi dah henteu ari ngarugikeun batur mah. Mak upami ngadangu dongeng tadi abdi jantan gaduh sangkian moal gitu Kibarta sareng Kang Tumpeng teh di awalna keneh parantos gaduh pasualan mak. Duka tah nyai. Nah areunjeunna teh gaduh pasualan ti tatadina asanapi musa kadar salah paham biasa. Sadayana oge teh aya anu terang anu pasti mah upami paamprok teh pasti we gur-gur wae dugi ka ayeuna. Tapi sok sanaos jang tumpeng teh sok dikasaran wae ku Kibarta tapi anjeunna teu pernah ngabales mah mu angger we sok ngoconan wae eta teh. Upami kitu mah atuh sarua panginten. Nya nyai kadang bakat ketos jarengkeun mah urang dia oge antukna mah sok sakalian
anu ditarangga utamina mah sok manasan akibartana da gening akibarta mah sakitu teh sepo oge ari watak nama gede ambek pisan. Kutu mah Nyai da akhir nama geningan barusan nyalira kadang sok jang tumpeng anu ngelehan ti payun atanapi akibar tanya lira anu ngelehan teh. mohon mak abdi teh sanes teu sono rupina wanci teh parantos bade sonten abdi bade pamitan we bilih kapoekan. Nyai laras ieu teh parantos sonten mangga Nyai wilujeng ari bade mulih mah hati-hati di jalan. Mangga mah hatur nuhun. Kang Saki abdi nyungkeun widi abdi bade wangsul heula nya bilih kabujang sonten teuing. Nyai teh bade mulih. Mohon bangga Nyai bilih kabujang sonten teuing. Hatur nuhun kana kasayanana Nyai. Hapunten akang tetiasa ngajajab Nyai. Hati-hati di jalan Nyai. Didoakeun ku akang Nyai sing salamet di perjalanan. Teu sawios Kang Saki. Mangganya di kantun. Mohon mangga Nyai, wilujeng angkat Nyai. Sekali deui hati-hati di jalan Nyai. Mung sakitu anu tiasa kapihatur sandiwara radio Ajian Rungkah Geni dina episode Saria Kelayung di Tegalan Galeh Pakuan dina waktos ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hatur nuhun tina perhatosanana. Permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.